awal mula nama upami ya sa pengetahuan bapaknya masalah sejarah Uyut Sawi ya bapak kita sadaya nantang disepuh magina istilahna ke tengah awal di tahun istilahna abad ke-17 memang eta desadayana apa gitu margina sepuh anu eta teh sabaraha generasi gitu. Ah sauniga bapak kieu nya Uyut Sawi teh kawinna di Demak Mataram. Eta teh bapak ge saha orang tuana nya kantos. Eta teh harita awal mulana Uyut Sawi ka dieu POC datang. POC ka daerah Jawa nya anjeunna merasa terusik dan akan dinikahi oleh company karena beda agama, beda karakter, beda istilahnya keturunan kan, turunan bule itu mah ieu mah Jawa kan itunya beda lah gitu. Nah, Uyut Sawi lari sama orang tuanya ke daerah barat. Tapi waktu itu pada masa melarikan diri Uyut Sawi mah kapalih kidul, orang tuana kapalih kaler. Anu disebut Subang, kapalih Subang itu Uyut Sawi mah ka dieu. Nya sampai di namina Legok Biru. Sanes Cibiru. Uyun mah Legok Biru. Nah, makanya didinya tak aya Cibiru. Ai sapalih orang mah Cibiru itu cainya biru. Memang caina biru asae bangsaena saena. Tapi awal mula nama Cibiru teh namina Legok Biru. Manggi ai Uyut Sawi namian Cibiru ieu teh Legok Biru. Namina caina biru. Berarti awal didinya anjeunna nya di dieu pisan cocokna gitu. Cocokna teh gitu. Margina caina sae, tempatna sae gitu. Nah, anjeunna bebuara di dieu. Di dieu geus aya jalmi, namun waktos harita Islamna masih keneh Islam anu disebut Hindu Islam. Gitu. Hindu Islam. Dan karakter Hindu aya Islam aya da acan diluruskeun anu saras-sarasna harita teh nya Uyut Sawi di beberes gitu. Maka lahirlah ulama-ulama keluaran Cibiru. Mama Haji Sirojudin anu gaduh pasantren Asawiyah ayeuna putrana aya. Gaduh SMA na, SMP na, SD na, pasantrenna gaduh Mama Sirojudin Abbas Toha eta anu dilajenkeun ku Bapak Ateh Miftahudin taras Kiki Badrul Jaman dugikeun kana tos ketiga keturunan eta di eta teh. Padahal Uyut Sawi teh Mama Haji Sirojudin teh berapa keturunan ke Uyut Sawi gitu. Maka melahirkan sebangsa pasantren-pasantren anu istilahna membentuk karakter jalmi anu Islami. Seperti Sukamiskin, seperti istilah Cileunyi gitu. Nah, dirinya seueur maka Cibiru mah disebutna ge nanti daerah santri. Cibiru mah Cikudok, terus kalau itu Cipadung, Cipariuk, terus ka Cibuhilir. Nanti dugikeun ka ieu naonna teh Manisi Bundaran. Terus nanti Gudang Sikat tadinya eta seueur keturunan Uyut Sawi di dinya Cileunyi, Cinunuk, seueur teh Cikoneng gitu. Nah, anjeunna ngembangkeun Islam anu saras-sarasna. Islam anu kumaha anu leres teh anu istilahna anu lurus. Henteu istilahna anu tadi teh Islam teh Hindu Islam teh maka dirinya diluruskeun gitu supaya istilahna anu leres taat kanu parentahna.